Bismillahirrahmanirrahim. Faslun al-mu'rabatu kismani. Al-mu'rabatu ari pirang-pirang anu di barisan. Kismani eta kabagi dua bagian. Kismun ari sabahagian yu'robu eta di barisan ieu kismun. Bil harokati dicirian ku pirang-pirang harkat. Wa kismun jeung aya sabagian deui yu'robu di barisan ieu kismun bil hurufi ku dicirian ku pirang-pirang huruf. Palladzi mangka ari anu yu'robu di barisan itu ladi bil harokati dicirian ku pirang-pirang harkat. Arbatu anwa'in eta opat pirang-pirang warna al ismul mufradu tegasna kaidi isim mufrad. Wa jamu taksiri kadua jama taksir wa jam'u muannats salimi katilu jama muannats salim. Wa fi'lul mudhari'u jeung kaopat fi'il mudhari alladzi lam yatasil anu tegas antal. Bi akhirih kana akhirna itu mudhari naon syai'un alif dhamir tasniyah wa dhamir jama' ya mufrad muannats mukhatabah. Wa kulluha jeung ari sakabehna itu arba'atun si mufrad jama taksir jama salim fi'il mudhari turpang eta diropakeun itu kulun bidomati dicirian ku harkat doma. Watun sobo jeung dinasabkeun itu kulun bil fathati dicirian ku harkat fathah. Watuh padu jeung dihobatkeun itu kulun bil kasroti dicirian ku harkat kasroh. Watu jamu jeung dijajemkeun itu kulun bisukuni dicirian ku harkat sukun. Wa kharaja jeung kaluar andalika tina itu kulluha turfa'u bidomah wa tunsabu bil fathah wa tupadu bil kasrah wa tujamu bisukun. Naon salah satu asya'a tilu pirang-pirang perkara jam'u muannats salimi. Tegasna kaidi jam'u muannats salim yunsabu dinasabkeun jam'u muannats bil kasrati dicirian ku harkat kasrah. JR. Wal ismu jeung isim alladzi anu layan sharifu anu teu narima tanwin itu ladi yufadu dihopatkeun itu ladi isim bil fathati dicirian ku harkat fathah. Wa fi'lul mudhari'u jeung katilu fi'il mudhari mutalul akhiru anu diharap elatan akhirna yujamu dijajemkeun itu fi'il mudhari bihadfi akhirih ku ngabuang akhirna itu fi'il mudhari. Walladzi jeung ari anu yu'rabu di barisan itu ladzi bil hurufi ku pirang-pirang huruf arba'atu anwa'in eta opat pirang-pirang warna. Atasnya tu tegasna kaidi isim tasniyah wa jam'u mudzakkari salimi jeung kadua jamu mudzakkar salim. Wal asmaul khamsatu jeung katilu isim lima wal af'al khamsatu jeung kaopatna fi'il lima. Wa yaritu fi'il lima teh yaf'alani eta lapad yaf'alani wa taf'alani jeung lapad taf'alani wa yaf'aluna jeung lapad yaf'aluna wa taf'aluna jeung lapad taf'aluna wa taf'alina jeung lapad taf'alina. Pama tasniyatu mangkana ponari sim tasniyah patur pau mangka eta diropakeun itu sim tasniyah bil alifi dicirian ku huruf alif. Watu nusobo jeung dinasabkeun itu isim tasniyah watu padu jeung dihopatkeun itu isim tasniyah bil ya'i ku dicirian ku huruf ya. Wa amma jamu mudzakkar salimi jeung hanapun ari jamu mudzakkar salim payurfa mangka eta diropakeun itu jamu mudzakkar salim bil wawi dicirian ku huruf waw. Wa yunsabu jeung dinasabkeun itu jamu mudzakkar salim wa yupadu jeung dihopatkeun itu jama mudzakkar salim bil ya'i dicirian ku huruf ya. Wa amal asmaul khamsatu jeung anapun ari isim lima patur pau mangka eta diropakeun itu isim lima bil wawi dicirian ku huruf waw. Wa tunsabu jeung dinasabkeun itu isim lima
bil alifi kurup alifat tukhpadu jeung dahopadkeun itu isim limnya bil ya'i dicirian kurup ya. Wa amma af'al khamsatu jeung anapun ari pirang-pirang fi'il lima patrupa mangka eta diropakeun itu fi'il lima binuni dicirian ku huruf nun wa tunsabu jeung dinasabkeun itu fi'il lima wa tujamu jeung dijemkeun itu fi'il lima bihadfiha ku ngabuang nun. Alhamdulillah wallahu a'lam bishawab. Nyambung babul af'al.